Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahwan. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS aina nincak bagian ka-28. Para mitra sadaya, leos warno ngaleos maksana bade ngawartosan ka Nyimas Nurbaya garwana. Kalaresan Nyimas Nurbaya name lebet pisan ka kamar tos di jamban. Lajeng cep warno sasauran papendak sareng nulungan teh mungkin disebatkeun jenenganana. Amargi cep warno teh acan naroskeun ngaran karna. Harita karna sabot ditinggalkeun ku pribumi ngagerendeng jero dadana. Abongkeun Gusti Allah kasebut nu Maha Murah Maha Asih. Teu disangka-sangka aing bakal patepung jeung ditulungan ku aing. Mangkaning jelema matak pikaera winaka. Bergandang tadi guru sopan, geus masalah pasti jelema beunghar. Imahna ge sakieu agreng nawe. Lamun siga aing dikersakeun hirup samodel kieu hiji jeung Nurbaya. Asa kumaha murid hirup aing. Lamun geus teh moal teu asa jadi raja. Tapi nyalain kitu abong kena manusia geus pada bebalas. Alas aing sakieu teu bisa onyoy deui. Cing yang ditulungan ku aing teh ngajak ka dieu terek merena. Da tadi nyalitana marek aya kaingetan ka aing. Ngalus teh mohob mere duit ka aing meureun aing boga keuri peka kawin ka Nurbaya. Atawa santeuna ge aing keur boga bekal. Di mana aing neangan Nurbaya di mana tempatna. Kitu gerentas hate karna teu boleh ambon bae ka Nyimas Nurbaya. Desa kumaha lila cep warna norojo bari nyanak bungkusan duka teuing naon eusina. Tukang nama etos dipangungkuskeun pun bojo atau lumayan cenah. Sanes ngahinakeun pepeuriheun nu saya mah teu aya. Ieu mah kami lumayan we Kang, saur cep warno atuh karna ngaranjug sababkeun ngalamun. Cep nu tak ararisin teuing cep lah. Mangge barang pasihan sagala. Dakang mah tadi ge teu pamrih sareng bongkapna ka dieu teh sanes bade barang suhungkeun kan cep. Cekarna hate nama atoh majarkeun teh sawios. Sawios sok atoh. Leres Kang mah teu pamrih mun ieu mah kae mutan ti abdi Kang. Ulah teu ditampi Kang, balar cep warno bari ngasongkeun bungkusan. Munatun cep ditampi ku akang mugi-mugi we kasayan cep sareng janten garwa keng pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Cekarna bari ngarawatan bungkusan cag dituna gijeunana. Sangsuna Kang. Sok atuh nyahakeun caina Kang bilih ka bujung tiis. Ya sakadap deui pun bojo bade nepangan. Ditampi atuh cep. Mun mangga nyahakeun manganya Kang. Walau cep warno regot karna nguyup cai kopi meni asa nikmat teh. Geus mang pirang-pirang alam ka karamang ide cai kopi. Ieu lalawuhna Kang lah cobian. Mangga nyahakeun da Kang usaha tuh. Saurna deui bari ngasongkeun keler dieu si kue. Ceg karna ngalahan hiji tuluy diopi, kitu deui cep warno nyarengan ngaleueut. Reng sing ngopi tuluy ngobrol ngaler ngidul. Upi nu neme mairan leuteun teh Tuang Putran cep, sanes Kang eta mah pun hadi neme sabaraha dinten di dieu ge. Kawitna mah di ditu sampun biang mung kaleresan rencang di dieu nu dimulih kalemurna. Nya lajeng pun hadi dibantun ka dieu ngarencangan itu euceuna. Pongkohan dibantun sote ku abdi mah ka dieu teh nyaeta kitu Kang abongkeuna murang kali kene. Ayo kupun bapa bade direremukeun teng caket. Ari pun badi kekepehan wae teu kersaeun atuh ku abdi teh dibantun ka dieu meni mata naon teh. Pokona meni bunga-bunga heula nya teh kitu. Balar cep warno di kantos lami Nyimas Nurbaya norojo kaleresan cep warno carogena ngalirik sedeng karna harita keur tungku. Da ieu pun bojo teh Kang. Cep warno ngawartosan ka karna. Red karna ngareret kitu deui Nyimas Nurbaya. Nya atuh ari gebeng teh karna ngagebeng satekar kemok. Bungit menyireup heuneu kerai pias teh sangka baris patepung jeung nu dipiharepna. Bari teu sangka sacongo buuk cep warno carogena Nyimas Nurbaya. Atuh kitu deui Nyimas Nurbaya bari bareureum bari silipan cerong siga pada bengong. Red cep warno ngalirit ka karna. Red ka Nyimas Nurbaya anjeunna timbul kaget ningali janten garwana ngadon silipan cerong jeung karna. Lajeng cep warno naros. Har kunaon ieu teh? Nyimas, ngadon silipan cerong jeung si Akang. Kenal kitu? Sedang Nyimas Nurbaya ditaros teu ngawaler malih ngaleos deui rupina nu alim patepang sareng karna patilasanana.
Koloyong Cep Warno kalebat nutur ke Nyimas Nurbaya nutos lebet ka kamar. Nyimas kunaon ditanya teh anggur ngaleos. Tari engkang ngadon tepugu-pugu ngadon ngangken jalmi kitu. Saur Nyimas Nurbaya bawin bari gek calik sisiranyang. Kitu kumaha ari Nyimas na jelema teu hidang kitu. Cep Warno ngaraos kaget boga sangkaan. Palang siang dibawa ku manehna teh jelema teu hidang. Sanes jalmi teu hidang Kang itu teh patilasan abdi Kang. Rupung Kang bisa cana ka dieu mangkaning anjeunna teh dikapungkur nutuhan wae palaing hiji deui sang abdi. Mali kamar ieu kantos tepang sareng abdi di bumi tilas rencangan ngaos. Sakitu tos lain-lainna deui Tuhan nyampeurkeun ka abdi. Kalebat mangkaning itu teh sasaha. Nyarita abdi pura-pura bade ka zaman we padahal mah ditras nyumput margi sieun ngaganggu anjeunna teh. Di harita tepang-tepang deui sang irungna. Ayeuna ngadon kungkang dicana ka dieu. Angkang teu naroskeun heula jeung ngangana. Saur Nyimas Nurbaya ngagelendeng sarogena. Ih, ari Nyimas. Kungkang nyaho mah eta popotongan Nyimas, bet piraku deui ku akang dibawa ka dieu. Ngan dibawa ka dieu sotenan tadi teh di jalan tepangi jeung Kang. Kungkang ditanya nya laina nu nulungan Kang basa dipergat ku dua rampung teh. Tapi kaduana ngajalo praku sema anu ka dieu teh. Kungkang ngarasa bunga bisa tepung jeung nulungan. Keur akang hayang papangi jeung teu nyaho di mana adunukna di katamah-tamah ku Nyimas kudu dipamerekeun kaingetan lamun diparengkeun tepung teh. Tak itu jujutan nama Nyimas piraku Kang kunawani mawa popotongan Nyimas dan Kang lain jelema teu hideng. Para Cep Warno teras ngaharu ngaros bingung kumaha jalana sangkan karena bisa init Kang secara lemes. Dari dirita init kitu we mah sok sieun teu nginahu. Leheung lamun karna teu nafsu mangkaning Cep Warno tos uninga kana babanen jeung kapinteran karna. Waktu nulungan anjeunna. Tos kantenan ari Nyimas Nurbaya sajabiti ngaros bingung teh dibubuh ngaros cua ka karna. Teu kantos lami Cep Warno naros ka Nyimas Nurbaya garwana. Ari kumaha Mas bingung nyingkakeun nya. Kumaha abdi langkung sesah Kang eta mah kumaha Kang we. Sakan manehna buru-buru umur ti dieu. Nyimas Nurbaya teu tiasa masihan waleran anu pasti jalaran anjeunna ge ngaros bingung. Ayeuna kitu Cep Warno lah-lahan bade midamel akal. Jalan lemes sangkan karena umur. Loyong Cep Warno kaluar ti kamar maksana bade nepangan deui karna. Barang dugi ka ruang tamu karna tos nyampak eueuh tapi bungkusan kaemutan ti Cep Warno mah aya dina porsi urut iukna karna. Kemana jelema teh geuning geus nyampak eueuh. Bungkusan mah aya keneh di dieu mah jadi kitu atawa keur ka jalan. Gerentos manah Cep Warno ngaros kaget. Sirilik nyampeurkeun di ka Nyimas Nurbaya nu masih kena di kamar. Mas, nyampak geus eueuh jelema teh. Bungkusan mah aya keneh dina kursi. Saurna wawartos ka Nyimas Nurbaya. Laras Kang, Nyimas Nurbaya rupi nu kirang percanten. Ih, ari Nyimas keur naon akang mah ngabohong sagala. Cuma tingali kan ku Nyimas ka hareup, balorot Cep Warno. Di luar mah Kang bila anjeunna ngaraos keseleun. Kateuing atuh ge urang teh anggeula kaluar. Cep Warno teras angkat keluar. Tapi karena waleh eueuh diburuan oge, jadi Cep Warno ka jalan. Ngaraos panasaran bisi karena aya di jalan keur meuli rokok. Tapi di jalan ge waleh eueuh. Da burunya tadi ge karena terus ngejat dumeh pamprok jeung Nyimas Nurbaya. Tos kitu mah Cep Warno kabumi deui bari bungkusanna dicana ka kamar. Kalayan wawartos ka Nyimas Nurbaya. Urang malikan kana kaayaan karna sabada tepung jeung Nyimas Nurbaya oge, anjeunna teras ngajengkat. Karna mah terus kaluar maksudna rek balik deui ka panganyerkanana. Bari mabah teh anu handeuh lain bobohongan. Sajroning keur leumpang teh karna ngagerendeng dina hatena. Nya tiis-tiis teuing diri. Teu welehna teh semplek mincak sempat. Nyana-nyana aing baris tepung jeung Nurbaya bari manehna. Geus boga deui salaki. Teu sudi najis teuing. Nyahan tadi ge aing ngarasa era campur nafsu. Barang bok tepung jeung Nurbaya. Asa dina pangimpian-pangimpian lain. Wah, jelema nu ngaku ka aing bari nyebutkeun mereka ingetan teh nyieun akal bungkul. Mun maksudna merek ningalikeun pepotongan aing anu geus dikawin ku manehna sangkan aing ngarasa panas. Lamun teh mah nya eta manusana gablek akal kitu, sekawilan goblokna. Piraku ari ku aing kudu dialah nyawana samode walak si Rusdi. Tapi kadeuleuna ku aing masih kaget. Waktu geus Nurbaya si dipencerong jeung aing malah make jeung nanyakeun
kan Rubaya nya untuk ingat karena ceritaan jadi lancik kudu balik pikir kudu bener deui samodel ka tukang-tukang sigana tadi ge ku aing ditong tak lalakina ulah-ulah di dinya keneh ku aing biasa bungitna kana tembokan bisa tadi nama aing manuluh Rubaya teh sugan we man ngalengok keneh ku aing rek diruju deui ari heug tina geus boga salaki bari aing saolah-olah ditepungkeun teh ku salakina pisan sakituna deikeun bae dah mana kieu geus nasib aing geureun jodohkan Rubaya kira-kira natikah daekeun kitu lamun dikawin ku aing kumaha lamun natikah teu daekeun mun aing teh kieu we saumur kitu dina geurentes hate karna sakapun nyel nafsu kan Rubaya jeung salakina sakapun make hayang seuri kula lampahan sorangan nepi ka teu karasa katungkulkeun ku lamunan geus tepi deui kalebur rekat sampak atikah keur ngalangu ditepa sorangan kituna teh meuni sigan jauh panineu ngaso heula para mitra ngaso para mitra kaundang kalacat karena unggah atuh atikah meuli curing hak gancangannya kening bumi kasiang kan kumaha perkawis milarian pada melanda kayaknya atikah neuteup seukeut boro-boro nya batan hasil mamalah capek we nu aya suku ge miasa rincu koloyong kaditu koloyong kadieu beng kaditu beng kadieu karang kebengku teuing kumaha ieu manyar pagawean teh mihara resena kernya aya kieu mah samara bisa ngawang rumah tangga deui akang teh nya sabab ngawang rumah tangga teh kudu kasartaan ku jalan boga pakasaban hari teu boga pakasaban marek di mana bisa kasebutna diri akang abi ibadahan pamajikan tema karna kumandular bangun singgah bari ngabohong majarkeun tas nyiar pagawean anu tungguh mah maruruh ni Mas Rubaya tapi buktina kalah ka era sorangan nu dipiharepna geus boga disalaki samalah wisengan sok ngaborongkeun teuing pangeran Kang langsung ngaborongkeun pangeran sanuninga jeung pageto akang kagungan damel sanes ge aya rumah tangga teu kagungan pakasaban teu buru menak rejeki Kang ceuk atikah sigan ngabeberah kana hate karna terus geus ka jaman heula Kang di kabujang hujan seperti zaman urang tuang terus arasa pokna deui koloyong karna kajero menimbang tarenangan naker dituturkeun ku atikah harita karna terus init katampian rek bebersih geus ampir saminggu atikah ngado nyiruruk di imah Aki Jantra sigana teu mikir-mikir hayang balik deui ka panganyrekanana malah sajabana siganu betah teh make daek lamun munta mantu pagawean ini kacem geus puguh pagawean di imah mah sanajan aya pigawean di kebon oge sok pipilueun barang gawe atukur nini kacem mah katingalina kuningali atikah rajin kana barang gawe teh atoh nu aya bingung aya deh ari atohna dumeng aya nu nyunang tanaga ari bingung aya bebeletekan ti piluaran majarkeun karna ngampihan awewe nu lain muhrim jadi lamun era teh mah keur nini kacem ngarasa era ku tatangga siga pisan nu teu daek ngomongan karna sedeng Aki Jantra nu katingalina tenang-tenang sanajan tatangana loba nu tinggal tis oge para mitra ngaromongkeun teu ieu kulantaran kumaneh nama teu kadenge dina jipoe nini kacem tas balik ngored jeung atikah terus nyampeurkeun ka Aki Jantra nu keur ngadaweung ditepas bari ngalepus ulu daun kabu gek nini kacem diuk dina babalean ngareneng jeung Aki Jantra ari karna jeung atikah keur nyaitan segon di pipir Aki ieu kumaha atunya soal budak teh ieu si Kujang jeung si atikah teh kami mah geus asa retep daun ceuli loba babaletekan anu ngaromongkeun si Kujang ceuk kacem bari nepak kana tuur Aki Jantra naon anu ngabaletek teh sia kacem dasar aki-aki bonge bari aing teu ngomong kan jadi salaki ngegoreng ari ngomong matak nama-nama pidora kaeun eta ceulina saliwang lia bae geuninganan da inu ngabaletek tapi kadenge babaletekan ti batur kalau bandung ngupat kasih Kujang teh jeung Atikah waduh kajeun teuing aing ngilu ngupat mah nya jeung daunna sakalian
Aduh badahu adanya. Aing mah susah pisan ngomong jeung manehna mah lah. Ya. Maksudnya urusan si Kujang ya. Mah kanul kana terlalu gue kana kahanan we nguruskeun teh. Aduh mah aduh. Eta si Kujangna meni kawas bolonaker teu daek ngomongan ka Nyi Atika. Geus puguh Nyi Atika mah kawas teu boga pikiran. Ieu geus aya kana mingguna. Cuk si Kujang ngukur sapoe dua poe ari heug aya semingguna. Ari ku kami rek disingkahkeun teu tega, ari sok sieun manehna nyerieun hate. Ari diantep poe era ku batur pada ngaromongkeun. Lamun rek terus dikawin ku si Kujang geus puguh deui atuh moal jadi pikiran kamina jeung nyane. Si kudu kumaha atuh Aki? Cik Kacem satuluina nanyakeun kana pamadegan Aki Jantra. Hayang nyaho tanya si Kujangna ku nyane hiji. Namun rek tuluy dikawin si bubuh tong make dingkengke deui dikawin beuin we padu salamet. Namun moal kudu pugungan ku macarana sangkan barudak kawinna nyingkah ti dieu. Budak kawinna nyingkah dan diusir mah kami teu ikhlas komo kitu ceuk si Kujang geus teu indung teu bapa teu baraya-baraya acan cenah. Jadi kudu ditanya we si Kujangna kitu. Kunaonnya nya dibawa ka gudang. Tuh Gusti nu Maha Agung aing kudu kumaha ngomong yeuh. Ayeuna amun ceuk aing aya keneh huntu lah geges ya bener we gegebirna teh. Tanya tong si Kujangna. Nya kawas kan hubungnya ke atuh. Nyari tadi. Tadi ge tanya si Kujangna. Bong deui tanyaan bong si Kujangna. Geus buku ceuk agi ge tanya si Kujangna. Aki Jantra kalah muncer. Nya batur nyebutkeun kaos nu bonge padahal gegebirna nu matana getuk teh. Kayak ada urang ngerawan heula si Kujangna ngaraha kesaksian ku maneh. Kacem ngoloyong ka jero. Terus kebat ka dapur nyampak karna keur ngasur-ngasur seun. Ari Atikah keur nyentepan wadah kotor kana boboku. Rek dikamanakeun piring kotor teh Nyai? Tanya Nini Kacem. Ini kumahan supaya sulah pabalatak teuing tema Atikah. Ojong atuh rek dikumahan buru-buru bisi kaburu magrib. Cek Nini Kacem menyiasa atuh. Ngadenge Atikah rek ngubahan piring katama dari para mitra. Antara tempat manehna katampian terada jauh jeung di sase di mana manehna rek ngomongan karna teu leleda Atikah terus idit bari nyelek boboko dieusi ku piring kumaha Kujang hareup salah sakedeung mini aya rek dicaritaeun pokna gara rese karna nuturkeun Nini Kacem katepas ge diuk ngareneng jeung Aki Jantra ari Nini Kacem hareupeunana bade picariosan naon tanya karena bari neutup atupok Nini Kacem mungaran nyarita perkara Atikah geus aya mingguna ngadonyi lurus di eta tempat didinya mah terus nyarita karena panjang lebar nyaritaan karena panjang lebar atuh menang sababaraha jongjongan mah karena teu lemek teu nyare sirah malenguk para mitra sadaya tayohna ngarasa bingung kudu kumaha pilaku lantaran karena ngabetem wae pok Nini Kacem nanya deui kana pamadegan karna para mitra kaum dangu harita Nini Kacem tuluy nyarita deui cing kumaha pipikiran hidup ini mah hayang ngareungekeun we ngarah puguh ka hartina ari kahayang ini mah lamun sakira hidup aya harapan mah boga pamajikan ka Nyi Atika geus buru-buru kawin pokona mah padu salamet we tibatan kitu matak era aku batur ngadon nampilan awewe nu lain muhrimna lamun kitu Nyi Atika teh baraya kakara moal era teuing ku batur terjadi maksud mayan ini mungkul ini gitu uninya keayaan abdi batan sakieu ujung-ujung dalu artos kang waragan nikah kang meser baku gitu gaduh tema karena sajelasna jadi harapan mah ayanya yang boga pamajikan ka Nyi Atika teh aya tema karena pono eta kira-kira nadaekeun jenisna rek dipiharap ku hidup terus kersang deui malih ka palai anjeunna palai teras nikah soalnya temanang kena urusan dunia temanang kena urusan rupi pokoknya masuk pada siripikannya ahun tema karena lamun kitu mah kulantaran inca kana basa sisiranya eta batu turun kesik naik kalapa tongoheunana itu purun ieu daek sarua bogoheunana geus we jadikeun batu turun kesik naik kalapa tongoheunana itu purun ieu daek sarua bogoheunana iya ya sindiran sindiran enggak saya Kujang tong baru dipikiran marina oge jadi tenang ayeuna mah
digampil ngajantenkeun mah nikah teh moal tiasa janten ku dongeng tantos sakedik kamu ipekah maya kedah aya teh mah karena tetap ngerasa singgah ku perkara waragan kawin eleh penung jaya tuang dewe segala ku dongeng beres. Aduh gimana orang teraskeun padahal pada nikah ge ku dongeng teh nya didongengan heula bala mitra sadaya biasa tukeran ku dongeng. Enggak sekujang tong bingung-bingung ari geus kitu mah nyahowin we daya doakeun we isu pagetos ngaja miliknya ini mah lain ujung cibatan jadi omong batur kajian rek jualan ngan poma sing bener ulah samodel nu geus ukur sataun ge henteu mah kieu omat hidupnya kudu nyaritakeun kanu jalian cekidep hidup rek boga maksud rek boga di pamajikan heuh dititah nyarita kitu sotengan lain ini ngarepkeun panerena ti lanceuk hidup ngan sakuduna we aya basa kalanceuk kadar aya kanyaahna kitu eta mah kumaha pikiran manehna rek mere bae pantas ka adi rek teu genceuna naon eueuh meureun geus sakitu we geura kacai ka ditu bisi kabur hujan jeung si nyai bisi keungeun di tampian cek ini kacem mungkas caritaanana atuh leos karena ini ketampian memang diteang kana kitu mah keur dikacem bener-bener nikahnya kakarna meuni alah batan ka anak atawa ka incuna lanas sigana teh kaji dibelaan jual jaar ti batang di barang manggih bibira isukna karena ini nepungan rahmat lanceukna kalawan cacarita rek boga di pamajikan ka atika samalah harita kasaksian ku pamajikan rahmat jeung ku mangbira sanajan rahmat can boga pakasaban anu matuh oge da puguh satunya anak kan jadi adi nya teu burung we aya talina mere bantuan pikeun mangumpeng-umpeng wae mah kitu deui ti lurah hormat mitohana rahmat dibere beas 15 kilo jeung kalapa 5 siki sabab aki jantra geus ngitumpi waktueun karena kawin ti harita ukur 12 poe deui cukup kana waktu geus ditangtukeun nincak kana mangsan utama nitis wancin mustari nincak mangsan sampurna dibarengan kumilikna karna jeung atika akhirna mah teu burung kaundung ti pung katamang beas unggah ka balai nyuncung ngaso heula para mitra ngaso para mitra kaum dangu sok sanajan ukur salamet teu burung rada sugema make jul-jul tatangga pada marunjungan atuh barudak santri ge para mitra ulut babaturanana ngaji teh aya welasna urang datang bari sabagian aya nu barang kiri ti ditu namah nyambungan samalah ti ajengan Abdul Soleh ge aya ka emutanana sanajan teu sumping oge sakadar titip ka santri teka catur dina waktuna riungan di dapalan caturkeun karna jeung atika geus salamet atuh para wargi semah geus disuguhan baralik sewang-sewangan pancen pisana kataruruna semah jeung ngancikna mangsa magrib panon poe geus les-lesan nyalinung kana sela-sela gunung ti beula kulon beukila cahaya beuki surem harita teh para wargi sadaya make reup-reupan sabudur madhab jadi poe mangsa beurang geus kasilih ku mangsa peuting kirawan citutupna pangalaman karna jeung rahmat lanceukna dina ieu carios para wargi sadaya nyaeta lodaya mamalihan dongeng tamat para wargi sadaya si horeng deui ka dieu carios lodaya mamalihan dina ieu dongeng para mitra seueur kagambar hiji hal anu aya dianggap ieunteugeun sareng picontoheun usai kami bahan picontoheun anu awon kami bahan pieunteugeun hungkul yan dana anu awon mah ulah diconto para wargi hiji tos kagambar para mitra naon teh tingkah paripolahna jelema atuh sepak terjangna jelema naon teh kakasaran budi sareng deui para mitra sopan santun tata krama wah kumplit dina ieu dongeng para mitra ngahiji ngajadi hiji ngajantenkeun dongeng nuju dina lodaya mamalihan bagian ke-57 mah tamat pada kedah nyarios naon deui Mang Jaya tos teu carioseun mun pon kitu deui para wargi
Mudah-mudahan dongeng-dongeng parus kalangkung aya manfaatna pikeun urang sadaya. Atuh umumna kamu di Rimang Jaya, umumna kau khususna kamu di Rimang Jaya, umumna kamu para kaum dangu, mudah-mudahan tiasa katampi kalayan kabingahan. Kitu di antawisna para wargi sadaya, dongeng nuju lodaya mamalihan urang cekapkeun bae. Kade para mitra ulah lali jagi kesehatan masing-masing. Sanes mah para mitra moal nguruskeun kesehatan urang, tapi urang kudu nguruskeun kesehatan urang. Usajen malah api-api lain we, tapi urang sorangan kudu ngajaga kesehatan. Dimana keur kondisi urang keur sehat, jaga eta kesehatan. Ulah datang para mitra sadaya naon teh? Datang waktuna gering teh para mitra urang ribuh gitu. Nah kitu. Jangan sadia payung sambil hujan deh, urang kedah ngajaga kesehatan jeung tibatan gering mending leuwih hade urang ngajaga kesehatan. Cara-cara ngajaga kesehatan seur modelna para wargi sadaya ku jalan teras urang teh konsultasi atau hubungan sareng anu ahli dina bidang kesehatan di antara misna dokter, para medis jeung sajeuna nya perawat teh. Atuh kitu deui para wargi sadaya, urang tiasa ngajaga kesehatan ku jalan pengalaman utos kalanggung tiasa mungkin teh kieu cenah kitu pengalaman da para mitra sadaya. Sareng deui aya titip pesen Mang Jaya ti studio pesen sareng sapara kanca sangkan awak urang sehat salamina, mudah-mudahan insyaallah urang sehat salamina. Para mitra sadaya kedah dijanji ku urang sing seueur ngaleueut saya nama cai heran gitu. Sing seueur ngaleueut sakali deui sing seueur ngaleueut para wargi sadaya. Aing ngaleueut teh ya pemikiran digambarkeun lebet cai kana patuangan teras wah nyaliara ka unggal tempat para wargi sadaya. Tak itu diantawisna. Teras kaduana para wargi tos seueur ngaleueut atuh singa naon teh barang tuang teratur lian ti eta oge para mitra sadaya kedah ngartos deui ieu perkawis istirahat nu teratur teh kitu. Sareng deuna sareng anu nasilian diana para wargi mah sanes kirang sono gatenya waktu ieu. Seep dia dongeng seep di tadi bae heula wilujeng kantun ka sadaya.